nu biasa urang la ilaha illallah zikir na zikir jahar bahasa istilah kuarima ya zikir khofi lantaran dek ngesikeun kalembutan khofi samar latifah lembut nu samar diesikeun kanu lembut geus urang zikir lagi pereum teu meunang bentak tahan napas baca Allah Allah sesuai jeung detak jantung sabaraha kekuatan napas urang dilatihlah ku guru kekuatan urang napas teh minimal heula 33 naik engke 100 naik engke 200 naik engke puncakna 300 per napas 300 ngesikeun zikir sesuai jeung detak jantung tidinya terus diesikeun encan ka zikir napas jauh kene ka zikir napas jauh kene ka zikir yahu zikir yahu mah angel kene datang ka hu ieu bakal karaken zikir latifah eta teh melalui khofi naik geus tina jahar kuari orang kana kopi di bawah bimbingan guru teu bisa dilepas gitu baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasfal halu la yadumu li sahibihi maka utawi hal iku ora langgeng ya hal kadue kang ngandhuwe hal. Wa innama huwa mumtirun nanging pastine utawi hal iku kang udani alal gulubi ngatasi pirang-pirang ati goisal ma'arif ing udan pirang-pirang ma'rifat atawa ma'rifat pirang-pirang ma'rifat kang kaya udan wa ilmal gulub wa ilmal guyub lan ilmu pirang-pirang kang gaib wal asrar lan pirang-pirang rahasia wal kusyufat lan sakehe kasyaf lan sakehe ilmu kasyaf wal anwar lan pirang-pirang cahaya keur masih keneh nyaritakeun tentang hal ieu teh timbul tina qalbu disebut ahwalul gulub tingkah-tingkah hate kumaha bibit nu aya di jero hate engke bakal jadi kana jasad lamun dipelakanana kunu mahmudah bibit terpuji engke bakal jadina terpuji bibit nu aya di jero hatena bibit panyakit mazmumah bakalna timbul ka awakna hal anu mazmum tergantung kumaha pepelakanana di jero hate hal bakal timbul nu dimaksud di dieu geus jelas hal nu ngancik di para ahli sufi nu moal bisa timbul hal tanpa zikir tafakkur jeung muraqabah dina ayana nu dimurad ku Gusti Allah ieu 1/1000 mungkin jarang deui tetap melalui penataan silsilah melalui penataan beat melalui penataan tawajuh supaya orang berangkat menuju Allah paten lantaran aya nu ngabimbing disatukangeun urang kudu asa didelekeun heula ku guru memeh didelekeun asa didelekeun ku Gusti nu dimaksud urang supaya didelekeun ku Gusti tapi moal bisa langsung kitu kudu asa didelekeun heula ku guru mursyid urang nu ngabimbing urang aing besi salah ka dicarekan ku guru lantaran guruna lain sambarangan guru sebab guru nu sok disebut weruh sadurunge winara
urang ngaler guru nyaun urang ngulun guru nyaun urang babungah guru nyaun urang keur senang guru nyaun urang keur susah guru nyaun urang ngeridit guru nyaun lantaran tamaja aya transaksina teu kudu gaib-gaib da monokos kitu mah tah kitu heula guru heula nu dimaksudna deui ka Allah deui ka Allah keun mulai ku hari ditata awak lelembutan-lelembutanana dihadirkeun ku urang latifah teh lelembutan di lelembutan teh ieu engke ku urang lelembutan teh ku urang teh terus dieusian latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir khafi akhwan napas golab didinya kabagi dua aya alamul khalqi aya alamul amri terus setiap poe ku urang dizikiran nu biasa urang la ilaha illallah zikirna zikir jahar bahasa istilah kuari mah aya zikir khafi lantaran deuk ngesikeun kalembutan khafi samar latifah lembut nu samar dieusikeun kana lembut geus urang zikirna ge peureum teu meunang bentak tahan napas baca Allah sesuai jeung detak jantung sabaraha kekuatan napas urang dilatihlah ku guru kekuatan urang napas teh minimal heula 33 naik engke 100 naik engke 200 naik engke puncakna 300 per napas 300 ngesikeun zikir sesuai jeung detak jantung tidinya terus dieusikeun encan ka zikir napas jauh kene ka zikir napas jauh kene ka zikir yahu zikir kebayahu mah angel kene datang ka hu ieu bakal karaken zikir latifah eta teh melalui khafi naik geus tina jahar ku ari urang kana khafi di bawah bimbingan guru teu bisa dilepas kitu bae mulai teu meunang teu peuting kudu hudang bae nalika teu hudang guru nyahoeun ai praktek horeng guru ge molor deku wajar di walina tuh deku wajar di walina maniddaa saha jelema nu ngaku mukminan nyana jelema ngaku jelema mukmin ngaku jelema takwa tapi peuting nyana hees bae kadzab bohong jelema nu ngaku takwa ka Gusti Allah tapi nyanana peutingna teu pernah hudang pembohong kelas kakap jadi geus ditorekat bagus kitu teh ngabohong-bohong sia ngaku ka Allah masih keneh bubuntel jeung naon kitu ngaranna spray ngahiji jeung anggel oh komo tungkap tangkep emang ulah aya waktuna aya waktuna nangkep ge biasa nangkep mah nangkep bae malanakan atuh ngan urang mah gedekan ka nangkep ieu nu hese ge tah utar atur kos kituna bohong sia cak guru nangke dibohong-bohong sia ngaku cinta ke Allah geus di manaan dina zikir jahar ge la ilaha illallah la maksuda bihakin fil wujud illallah oh lu dimaksud kecuali Allah kunaon kasusu deui dicarekan dina jaharna bae geus dicareka sarwana meureun aduh Gusti balikan deui sia ulah maksuda atuh la ilaha illallah la ma'budah bae kos kitu mah gas balik deui geus ulah la maksuda sia balik deui ka syariat ka ditu balik deui ka syariat atuh nu biasa paranting ngariung teh la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah angin Allah eta mah nu dina sapinah teh syariat mah biasa masalah teh mah ayo bae teh mah kos kitu mah deuk molor bae teh ngapeuting masalah lamun geus ganti la maksuda awas ulah dikosongkeun peuting
namun bener deh ka Allah mun sia ngaku ka Allah tapi hees bae bohong sia teh geus dikazab-kazab ulah mantap nya norekat hees uti dituna tapi cenah urang babarengan jeung guru tarekat jah hees bae suuzon urang ka guru mal naik-naik sia teu meunang pancenah tun teu suuzon kumaha jak kadele ku mata eureun sia jadi guru jadi murid dan teu meunang ka guru tarekat gua bisa kos kitu nyana mungkin kadele ku zahir urang salahna burung guru tarekat mah tampiling sia ku aing embung salah boga rahasia tersendiri lantaran engke geus zayin nafsaka bil mazad mal kanyawan hese geus kitu mah kadang-kadang nyana di kok suaranya na aya di anu kok bisa babarengan jeung mun Tuan Syekh Abdul Qadir bisa 40 lamun Bung Karno bisa 7 lamun guru-guru Syekh Asnawi caringin bisa 3 di ditu aya di ditu aya di dieu aya deuk kumaha nu mana nu asli Abuya Cadasari keur waktu di penjara aya di imah ngaji aya nu mana nu asli coba kadang-kadang kan Habib Rozak di nu ngora aya di nu kolot aya nu mana aduh Gusti Allah lu agung talian habak teh menunggu kitu mah ulah suuzon geus cilaka geus mandeg datang ka dinya atuh ieu mah urusan batin can percaya 100% ulah guguru kudu pol 100% engke urang ge kajawa deui ku guru sia ka aing kudaon asa ngabalir bae atuh moal naik-naik sia contohna orang datang ke imah guru torekot guru urang kunaon nyana beuki dahar bae aju dahar jeung daging hayam bae ai ka urang mah awas ya ulah loba teuing dahar bila perlu puasa nya mun deung ngadahar hayam cekerna bae sial mah ka urang mah ceker kan guru urang eta asal suuzon geus cilaka ieu teh guru urang teh asal aya guru urang na beureun salah geus teu bisa kok bisa kos gitulah urusan batin satungtung urang encan pol ulah ngaguru kanyana ulah ngaguru geus bae neangan deui guru nu sejen jeung teuing ulah ku guru kanyana sebab sangkilang dipaksakeun ge moal naik-naik hese guru tarekat mah nah ieu urang geus pol geus kasalahan guru ulah dideuleu kelemahan guru ulah dideureu urang-urang bae sesuai jeung fatwa-fatwa guru urang geus kudu husnuzon bae ka guru mah geus kudu husnuzon bae eta teh anu kamari dicaritakeun ieu deuk ngasikeun hal teh hese jasa hiji jelema terkenal jasa bahwa nyana teh ahli ibadah ku guru lah kanyana barang datang kanyana bener santri nokur ngaji dan lain sebagainya beat begitu beat ai malam minggu guru ka mana ye sok berangkat bae di deuleu horenganan keur diwarjok biasa digalemohan ku awewe diintip jadi itu mah guru aing pan guru aing di dinya nya mulai tah aing salah ngaguru teh henteu ye je biasa teh mah jeung nu bibirna beureum teh biasa enak sameja rejeun biasa musik segala rupa waduh cek nyana ke guru aing jadi kos kitu diintip lah intip terus ge rahab balikna penting jam 2 balik tuturkeun ku nyana ngan begitu seret kana poek aju bae ka mana teh guru aing nyalimpetna ka mana asana kanyawan bae aya aing ieu langsung ke pondok pesantren guruna geus di mimbar keur gebe pan geus ti heula nya di mimbar pan teu kanyaon ku aing nya terus bae teh subuh biasa subuh terus ngaji jadi panggil jana saya keur penting teh si mana pan nyaho pan teu kieu doang atuh pan babarengan begitu doang
namun kos gitu pan itu tuh kan orang cek harti antara iya dan tidak apa benernya anak kok orang datang ke itu jara geus adi mimbar kemudian kok nyaho deui nyana teh si mana aing teh si mana mulai tah nyana tah lain nyana ke malam minggu ku aing tungguan deui berangkat malam minggu keluar deui guruna bener di bar deui bae ya guru tarekat kos kiamatnya di bar kan biasa jogging biasa Masya Allah biasa lagu nage geus lain lagu-lagu Eva Tamala deui Epi Tamala deui lain ieu mah geus lagu urang urang kulon ieu mah urang etek ka ditu ka kulon Masya Allah tunggu aja gue yang aing teu percaya guru aing teh lain sakit ieu ya keluar tuturkeun di depan set eueuh deui sakit cep doang balik ka ditu keur aya di mimbar deh la ilaha illallah aing kudu duaan ye kajian gua kumaha ge nu ngintip di mimbar hiji aing hiji coba ieu aya datang ka kos gitu subuh ngaji isuk-isuk langsung tasna dikumpulkeun balik sia cak guruna balik lah geus uzon sia ka aing balik mamanya abdi balik sia geus dua tangga irah geus sia moal kapanggih jeung guru tarekat balik sia ka ditu diusir mentah-mentah intip ku sia guru sia nu mana bae je nyahoan aing ngintip burung saja guru tarekat bentuk besi guru tarekat mah masih mbak antap ke sial jasa salahna teh guru tarekat goblok tetep bae lain gitu perasaan kadeuleu ku zohir seperti eta daharlah nginumlah dibarlah wallahu alam seperti gitulah tiba heula nu aneh-aneh bae ulang mun carita tentang urusan-urusan ilmu batin atuh kudu make batin deui ulah di dalam make ieu atuh lamun deuleuh make mata ieu mah nu bener jelema lu bener tapi deleulah ku dieu aya tanda-tanda keanehan-keanehan renungkeun ku urang hamba Allah makhluk Allah dina maziah jeung keanehan-keanehanana anu ngadukung kana maziah anu ngadukung kana darajat manehanan polkeun mulai urang ngepol lelembutan ku urang dihijikeun sesuai jeung aturan engke mah salat teh asal lelembutan lain urang ketika urang geus ngasupkeun zikir kana lelembutan urang teh dihijikeun jadi urang lelembutan urang teh talatifah teh lelembutan dihijikeun jadi urang geus engke bisa ngajedog di hareup nyaho sia ngajedog tuh bisa ngajedog di hareup urang bisa ngobrol jeung urang bisa ngobrol jeung urang sia teh si mana terus di itu Cikupa teh saon tuh sia terus di Masarwiti je aya ajak atuh aing atuh lain kos kitu ngobrolna ge bego manjang ngobrol kos kitu wali lembutan jelek di hareup dua geus lelembutan urang apan urang ketika salat ge lain urang lelembutan urang encan diatur mah encan diurus mal bisa dipaksakeun ku kumaha ge moal bisa imaksa kadar carita bae heula tah nu mantak lamun engke ku urang diteruskeun engke bakal karasa sorangan mimiti aya titik seakan-akan didinya teh teng aya buleudan kadua buleudan katilu buleudan kaopat buleudan kalima buleudan kagenep buleudan ka-7 buleudan ka-8 buleudan ka-9 urang aya di buleudan nu mana ketika orang sholat Allahu Akbar lelembutan orang datang ke mana datang ke Allahu Akbar Allah nu Maha Agung syariat ketika terasa bahasa Allahu Akbar teh eta aya sora anu nyieun sora Allah
ketika Allahu Akbar aya nu ngagerakeun urang saha Allah dibalik Allahu Akbar aya mudabbir wal muharrik urang teh perasaan kadinya tapi perasaan lain hayal berarti urang teh geus aya di titik kedua geus lain syariat berarti salat urang Allahu Akbar geus boga nikmat jadi urang ruku teh geus aya di balik ruku urang itidal di balik itidal urang sujud di balik sujud aya seperti anu ngagerakeun urang teh okos nu dibabawa lain urang berarti lelembutan etalah anu enggeus ngancik di awak urang nu diurus ku urang nu ngancik di awak urang nu diurus jadi lelembutan urang nu ngajakan urang teng 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 wari geus aya dina kadua kaluar tina titik syariat geus aya di lelembutan perasaan urang makin ka dieu makin diurus makin ka dieu makin diurus makin ka dieu makin terus nyebrang ka nu kadua buleudan kadua geus lewat nu kahiji geus asa kadeuleu jasa Gusti Allah teh mata urang ketika dibuka nu kadeuleu makhluk setiap makhluk aya khalik nu kadeuleu khalikna dina lingkungan kadua tadi ketika urang ngadenge suara kapal suara ucing suara manuk cek urang Gusti ceuli abdi teh titipan ti Gusti pan ceuli abdi teh nu Gusti bisa ngadenge suara Gusti moal pati-pati aya sora eta teh lamun teu disorakeun ku Gusti hakikatna mah sora eta teh Gusti teh abe asup ka urang ketika urang ka irung Gusti irung teh bisa napas ieu teh teu kadeuleu ku mata zahir mah padahal di dieu teh aya hawa aya angin aya oksigen mung dibuktikeun meureunanan disorot make mata hate aya oksigen anu asup kaluar ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero jah teu hampa udara ka eta teh udara nu diisep kaluar ka jero eta teh udarana nangieun Gusti irungna dilancarkeun ku Gusti hakikatna mah Gusti bae mulai ta urang teh dijang geus eueuh urang nu aya Allah nu aya irung urang diisian ku oksigen nu Allah teu kadeuleu Gusti ku mata abdi ieu mah keur dongeng doang kan lain didongengkeun kitu keur carita perasaan para wali-wali Allah para wali Allah dicaritakeun tapi tetep bae sebel mah sebel bae tetep bae sebab geus kahalangan ku uduk 2 piring jadi hese teu daek asup atuh jak keur ngajina ge ngaroko bae ngopi bae oh masalah tuh guys terus bae teu karasa ku urang tak eta teh hasil tapakur ti peuting hasil tapakur ku urang ti peuting sanggeus tapakur zikir di murokoban engke bakal aya kan sapoe 2 poe sabulan 2 bulan sataun lelembutan urang lantaran diurus kabawa ketika urang keur salat lamun geus bisa dina salat terasa eueuh nu ayangan Allah di luar salat bakal kitu bae keur naik mobil keur leumpang urang-urang ieu awak roh urang bisa hiji bisa 2 bisa 3 model kumaha model urang aya di jero mobil horeng roh urang nama keur nganjang perasaan SMS jalan terus man tuh eta ngan eta mah lelembutan bloon lelembutan ge eta ge terus orang diurus lembutan tadi ke Allah kan dihususkan diwungkulkan ditujukan ke Allah pan geus di manaan la maksuda bihaqqin fil wujud illallah kuaring selamat luba naik eueuh nu disupri iwal ti Allah mata bentak sote nu disupri nama Allah ceuli ngadenge soke nu disupri nama Allah geus luhur geus buleudan kadua irung ieu teh nu disuprihna mah ku napas Allah sedengkeun nu ngagerakeunana Allah perasaan urang teh jeung gerak Allah ngahiji di satu frekuensi timbul bakalna mun ku urang diputerkeun akur frekuensina jadi dangdut setel ge kurang radio tok trek lempengkeun pas karena frekuensinya 1880 set krek lempengkeun deui set para pemirsa sekalian marilah kita dengarkan bersama-sama lagu ini adalah ciptaan langsung Rhoma Irama
kerudung putih. Akur frekuensi dah akur. Urang nyetelkeun diri urang. Sia mah kadinya bae si sial. Aing keur nyontoan tah mah. Awak urang teh dikerja setelkeun supaya akur jeung frekuensi. Emang kumaha? Pan Allah nama neuleukeun bae, pan Allah nama uningaeun bae, pan Allah nama ngurusan bae. Urangna nyetelna ieu ka Gusti Allah supaya akur. Ja Allah mah Maha Qadim, selalu neuleu, selalu uninga, teu pernah teu neuleu, teu pernah teu uninga, teu pernah teu deukeut. Urangna nyetelkeun ka Gusti Allah na supaya pas deuketna Allah. Pan Allah mah deukeut, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah tah mah ai urangna deukeut teh jeung Allah. Supaya Allah geus ngajelaskeun wa nahnu aqrabu frekuensina di diri urang ye akurkeun 188 tet radio lamun teu akur frekuensina di ditu ngocomang bae ge teu daek lempeng. Di itulah ngocomang bae saudara-saudara, setelah lagu Kerudung Putih marilah kita lanjutkan dengan gitar tua. Di itulah ngocomang bae terus bae. Setelah lagu gitar gua maka kita dengarkan sekarang iklan gitu. Roda obat nyamuk cap roda. 3 roda. Terus bae di ditu nah ngan urang lah nyetelkeun lah teu pas kerekek atuh mal beres. Allah na terus bae maha deukeut, maha uninga, maha sagala-gala, maha kawasa, maha kersa Allah, maha kawasa Allah. Eta teh terus bae ka urang. Urangna frekuensina lempengkeun supaya pas. Pan geus dilempengkeun melalui lamak budak encan lempeng kerek keneh lamak sudah molor keneh di dinya lamat luba lamun geus bagus lamat luba beuki lempeng jarumna wah luar biasa ieu geus lempeng teu peureum tungkul reup mulai geus lempeng beda perasaan neuleu dunia hina sebab maksud geus datang. Kumaha maksud geus datang? Lelembutan orang ngomong ketika salat Allahu Akbar pas frekuensina Bismillahirrahmanirrahim nyebut jenengan Allah dah saha cak lelembutan Allah Maha Pencipta di mana deket atuh aing aya pan di sia teh makhluk di mana makhluk atuh aya khaliq atuh aing aya di awak sia tuh atuh paneta sia gerak sia teh gerak aing hirup sia hirup aing mulai lelembutan urang teh eueuh urangna leng sirna fana ngaranna teu karasa urang aya tapi perasaan orang nu aya wujud Allah wujudna mulai kuari wujud sifat atau wujud af'al memeh kana wujud zati pasti urang teh upeng-upekan heula di wujud af'al atau wujud sifat ngaranna tauhid af'al atau tauhid sifat engke geus di dinya upek-upekan kakarak wujud zati leng urang teh aya tapi teu perasaan aya kabawa ku lelembutan urang ka Allah eta hal geus batur dahar nyanan teh teu hayang dahar kadeulena gila tah dahar nginum gila dibere mobil aya pansa mambung kecuali Lexus baby band blon tah mah gantung habek tolol minimal Fortuner lah. Wah, yang matu ngaranna gos gitu, Pak. Ieu mah teu hayang. Hese dibere teu hayang mah ku Allah. Tah ieu lamun geus kos kitu tah timbul hal bakal. Nyana teh geus embung kanyahoan ku batur Gusti, abdi bae sareng Gusti.
ulah datang ka kanyahoan kusasa abdi bae sareng Gusti ja abdina ge ka Gusti Gusti nu mere sedengkeun abdi teh ieu teh dibere darajat ku Gusti bae ulah aya nu nyahueun boro-boro batur anak pamajikan ulah keuna nya embung kanyahoan embung panai urang mah wae nya teu kahujanan wow atuh eta teh menang puasa ti Cisoka eta karomah ngaranna kos kitu teterak ditembak ku golok tuh golok mana golok sia golok ka dieu keun tah golok kadua tuh aing lain kitu maripat mah jadi geus embung kanyahoan Gusti abdi mah mun hujan-hujankeun bae jeung kahujanan bae biasa bae abdi mah Gusti bae nu uning geus pokona perasaan teh nyana doang jeung Gusti Allah nu sajen ngontrak kabeh nyana doang guys, sarang ada juga kayak nyana kayak molongo, baik sarang kayak seri, baik sarang senyum, sarang aja, kayaknya orang gue pemajikan, bawa ke gerogol. Itu timbul hal penting itu gantung ente. Pokoknya mual ngantuk, baik wani jajaban, nyawa jajaban sih. Jajaban moal tek celi moal ngantuk perasaan orang akur frekuensina senang unsi ngaranna setelah pana unsi teh senang jeung Gusti Allah dedeleun zahir dedengeun zahir eueuh nu aya batin ka Gusti Allah diuk bae urang teu maca Quran teu maca nanaon kadeleuna diuk padahal keur jeung Allah pan maca Quran teh deuk ka Allah kuari geus datang ka Allah dengan maca Quran zikir sote tadi deka Allah kuari geus datang ka Allah bebeja datang sote ieu mah keur carita sompral perasaannya nang geus teu kudu zikir awan nu zikir mah guru-guru tarekat mah tilok dala zikir biasa bae ka restoran biasa gantung apa guru tarekat geus ara rese jasa ese mantak ge beda-beda di mata ieu guru aing mah jakos kitu di mata ieu guru aing mah jakos kitu di mata ieu guru aing mah eta keneh guruna nyana ribut antara murid jeung murid wah guru urang mah apik jasa tilok ngadahar sambal-sambal acan cak lieu bareng jeung aing tarasina geus gede porup beda-beda geus eta teh men nyana teh ka dieu mah kieu ka dieu mah kieu moal kaharti geus moal kaharti dimensina geus loba jasa nyana kadieu mah kieu supaya kahartieun bae ku murid supaya murid tetep bae utuh endek di beat atawa geus di beat tetep bae kos kitu hese ngan maziah tetep akur bakalna tah etalah kos kara itu geus nyana ribut ngaributkeun guru guru mah apik jasa sakiala teh tilok make samarenda samarenda ti aing mah dijualan ku nyana geus teu kudu ribut geus eta mah salah sahiji nu ditongolkeun ka murid hese sebab naon engke timbul hal teh eta kos kitu bakalna riweuh urang nyana teu riweuheun keur unsi dedelan nyana lain ka dunya dedengean nyana lain ka dunya hiji we Allah ieu mah keur dongeng doang pada akhirna mah engke tergantung jeung terserah muridna terhadap guru ieu mah keur carita geus dipajang-panjang caritana adapun engke pibuktiana mah terserah muridna terhadap guruna nu beda-beda teh ieu mah keur carita timbullah hal asal geus timbul hal didinya sapetingnya na terus bae zikir teu zikir diuk bae kieu kadang-kadang ngarokok keur ngaji ge ngarokok bae maka kaca hidung wow sama lain zikir puyeng seperti nama dia pemajikan baik ngaji Quran malah gitu daripada dia ngaji Quran pukul leuwih ti ngaji Quran diuk lain sadiuk da keur jeung Allah jadi geus karasa innallaha ma'ana wallah masya Allah karim geus hese dicaritakeun ku kumaha ge hese bae aja kahalangan kuduk kahalangan hese ieu mah dongeng doang dongeng jadi mun nyaritakeun perasaan mah ti isuk datang ka sore kos jelema nu bogo atuh moal anggeus-anggeus ngadi mah sebagian dicaritakeun kok kitu supaya tadi Allah nama neuleukeun bae urang asa dideuleukeun teh
Allah nama deket urang asa deket tante Allah nama maha kersa urang asa dikersakeun teh ku Gusti Allah tinggal diputer frekuensi melalui beat guru bakal nonjol engke puterkeun setelkeun batuna nu bagus disetelkeun ge oh batuan mah modar atuh moal bagus moal atuh bantingkeun abah bantingkeun eta radiona itu masuk saya anu di Jakarta di Mekah teh mukimin bapak-bapak orang kan terbalik entah ieu radio buatan Mekah jadi engke lamun ku urang dibawa ke Indonesia ieu tetep utuh asli Mekah urang hayang nyetel naon bae nu aya di Mekah bisa waktu marelipan kabeh jamaah haji wow mantep jasa cenah ieu urang bernostalgia bawa ke Indonesia meulina mahal disetel epitamala deui sial jasa Masya Allah renganan atur radio mah kitu bae kumaha hati dituna nipu tama mukimin memang penipu kelas mukimin malah ripu bae langsungkeun deui Pak Haji pancen ieu aya siaran-siaran Mekah aja eueuh disetelna di mana atuh di Indonesia oh tuh dangdut bae eta mah di Indonesia mah robah sebab ieu radio ge merekna nasional atuh di Mekah di urang ge nasional mah kumaha nu nyetelna bae lamun kitu mah ta merekna Arabia kasih Arabi bae ieu mah merekna nasional atuh nasional mah di mana ge di mana ge atuh kumaha setelna di leuh bae cenah cok Mang Haji keur ieu cenah mah atuh urang ngomong Mang Haji bae sia jasa temu kimin. Nah, setelkeun ku urang supaya urang nyetelkeun rapih batuna beresan, frekuensina, gelombang-gelombangna, suara-suarana. Lamun geus pas kumaha ngeunahna urang? Bagus radiona, bagus batuna, bagus frekuensina, bagus suarana, pas urangna disetel. Mata setel, jeli setel, irung setel, sakumaha tadi dibuka ke urang mata setelkeun Allah, jeli urang setelkeun aya suara nu Allah, irung setelkeun ku urang ih nu kaambeuk ku urang nu kana eta teh makhluk Allah buatan Allah setelkeun, sungut urang setelkeun, kabeh leungeut urang setelkeun, disetelkeun mun akur frekuensi tek oh ja Allah bae naon ge oh ja horeng nu kadeuleu ya Allah susu oh akurkeun setelkeun timbul hal moal wakat timbul hal lamun teu akur frekuensina ieu engke masih kene can geus la yadumul li sahibihi kumaha bisa beda-beda wallah